medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia kamari teh si Omot Awel sareng si Bogel masih kena nuju mayunan si Garang Larang nuju tarung Ijen Jajaten sareng si Garang Larang. Urang lajengkeun serial si Konceleng dina jejer carios kutu si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Barengan ku sora anu handaruan lir ibarat gelap bae si Garang Larang maju narajang betakeun kakuatan ilmu pamungkas geus teu bisa diponah deui bantrok jeung kakuatan puncak ilmu si Konceleng alias Omot Awel ngaranjug kaget anu lain di kieu si Garang Larang harita sabab waktu kira-kira jarak setengah lengkah deui panarajangna keuna kana sasaran anggota badan lawan ngadadak kaneg di tengah jalan sabab kehalangan ku tanaga anu teu katingali anu seolah-olah mager karena tangtungan badan si Omot Awel alias si Konceleng. Lebah dia memang keistimewaan puncak ilmu pancabraja anu kacangking ku si Konceleng anu nyamar jadi si Omot Awel. Si Garang Larang udah geregeng metakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna hayang nibankeun panarajangna sangkan geuna kana sasaran. Tapi beki kuat tanaga anu dikaluarkeunana beki kuat oge kekuatan teu katingali anu mager tangtungan badan si Konceleng alias Omot Awel. Si Garang Larang dampal sukuna lain maju ngageser ka hareup tapi kalah ka ngablesek kana jero taneuh sedengkeun badan si Konceleng oge ngageter hebat. Kakaget si Garang Larang teu lila sabab harita si Garang Larang langsung betakeun ilmu netra rudira sangkan bisa nembus kana kakuatan anu ngalapis tangtungan si Omot Awel alias si Konceleng. Dina pungkasanana tarung puncak si Garang Larang anu ngagunakeun ilmu pamungkasna dibarengan jeung ilmu netra rudira bareng jeung ngabuka ada panon katilu si Garang Larang si Konceleng alias Omot Awel oge sarua ngabentakeun sapasang panonna sarta dua leungeunna anu disidakepkeun dibuka lalauran sarta disurungkeun ka lebah si Garang Larang. Kajadianana memang mata kaget kadenge sorating gerdukna tulang leungeun anu diadu dituturkeun ku dua badan anu pating carengkang ka tukang geduk dua gas jengkang bangkil gebut si Garang Larang hagedebut dina kayanang karak bengkang dina luhur lemah tur geus teu usik deui kabur pangacianana saking ku hebat-hebatna bantrokan kakuatan dina waktu harita. Sedengkeun si Konceleng alias Omot Awel oge badanna ngajengkang ka tukang malah katingali tina sela-sela bibirna aya anu ngalai getih haneut keneh mapai kana gadoan. Si Konceleng alias si Omot Awel muringis nyengir nahan ka nyeri bari nyekelan dada. Geus teu bisa hudang deui awakna asa remek tanagana oge asa sudah. Masih keneh untung si Konceleng anu nyamar jadi si Omot Awel masih keneh hirup sanajan nyandang tatu anu berat. Lamun seug ninggang di jago anu atah-atah mah mangka geus pasti dipastikeun tilar dunya. Kerajat si Garang Larang awakna kerjetan teu lila terus onel hudang deui teu sakara-kara mancukeun tangtunganana netep seukeut ka si Omot Awel alias si Konceleng anu geus rubuh ngabebengkang maring lemah teu bisa hudang deui bari terus ngomong sorangan jero hatena. Ya anebat si ngomot lamun aing teu boga ilmu bayu mangraga jeung ilmu netra rudira mah aing anu bakal eleh ku si ngomot. Salila ya kakarak si ngomot anu mampu nyen aing rada kalabakan ya. Si
Garang larang dina hatena kudu ngaku karena kamampuhan si Konceleng alias si Omot Awel anu nyieun dirina ngarasa kalabakan. Si Garang larang ngareret kalabah Barjaya nu masih kene molohok kasima ku jalana tarung puncak antara si Garang larang jeung si Omot Awel alias si Konceleng. Saterusna si Garang larang nyarita ditujukeun ka Barjaya. Barjaya, molohok sia. Ayeuna masih ngomot jeung si Bogel duana geus ribut atuh di jero sia. Moal bisa menyatoi. Tinggal kari di kojoran ku maneh sia Barjaya. Ra ku maneh teu bacus tinggal ngojoran wae mah sia. Tenang kari tinggal modaran Magarang. Bagian akang tinggal merenan jiwa nu kieu patut mah. Jadi henteu kudu leutik hate Garang. Hebat. Nyaan luar biasa. Eta dua mangkluk akhirna teu walakaya Garang. Rasakeun sia kumaneh sia ngomot oge bogoe sia pegoe. Pungan maneh duaan wani-wani ngaganggu ka pihak aing. Mangka maneh duaan bakal ngarupan ajal alias modar sia. Maneh duaan geus moal bisa ngalawan deui kangaranan geus kabenangan ku panaraja aing mah. Hasok sia. Berapa daran ku maneh Barjaya. Aing mah ayeuna rek mantau sia. Jorelat jilang les. Yirim si Garang larangan sajorelat geus leungit tina teutepan ninggalkeun eta patempatan. Ki Bajuri jeung Mayang Sakti anu ngabandungan kana lumangsung kajadian silih teuteuk. Tandang si Garang larang dina mangsana ijen wawasan bener-bener di luar kamampuhan maranehna duaan. Ki Bajuri narik napas panjang bari terus nyarita ka Mayang Sakti. Waduh, hebat, bener-bener luar biasa. Ya, kamampuan si Garang larang lain bantrak-bantrakun. Ajen kasaktian anu kacangking ku dirina si Gada bagus moal aya anu mampu pikeun ngembanganana yo. Komo tadi bahasa tarung puncak jeung si Omot Awel mah. Ulah meh henteu bisa ningali kana gerakan anu dilakukan ku si Garang larang jeung si Omot. Duh, saking ku cepet-cepetna. Waduh, pupuh Barjaya oge jelas eta moal mampu. Nu leuwih hebat deui kayaan si Garang larang anu tetela geus boga ilmu aji bayu manglaga 100 kali rubuh ajal 100 kali manehna hirup deui dina kayaan tanaga anu leuwih rasa dina kayaan anu saperti kitu rek saha pijelemaeunana atuh anu bisa mampu ngungkelanana jago anu makalangan di dunia kajawaran ayeuna mah mun teh mah maju kabeh babarengan ngagempur si Garang larang kacentang tuh aya dina kamenangan. Bener jadi anu batak ya lebah dia ya pintarna pupuh Barjaya anu bisa ngawangpaatkeun si Garang larang akhirna bisa diadu dombakeun bukti ayeuna hasilna jadi kenyataan si Omot jeung si Bogel dah hari tinggal merenan jiwana ayeuna teh bener-bener hebat luar biasa jalan pikiran pupuh Barjaya dina ngungkulan kaya hebat lah. Ki Bajuri malah jadi terus muji karena pamikiran Barjaya anu geus bisa ngamampaatkeun si Garang larang pikeun ngungkulan dua musuh anu kabilang punjul ilmu. Sadengeun Barjaya harita datang nyampeurkeun kalebah si Omot Awel alias si Konceleng jeung si Bogel anu rubuh ngabebengkang dina luhur lemah. Barjaya ngumbar kasuka hatena sabab dua jalma anu salila ieu jadi gangguan jeung panghalang geus tanpa daya tinggal kari merenan jiwana. Karasa kumaneh Omot Bogel ngaranan geus kieu kayaanana si laing duaan rek naon anu bisa dilakukeun da? Coba harudang sia harudang ilaing buktikeun kamampuan ilaing pikeun neruskeun lumangsungna tarung. Dan lamun geus teu bisa ngalawan nyawayana kudu narimakeun kana nasib anu tumiba dina peuting ieu. Peuting ieu mangrupa peuting panungtungan keur ilaing duaan. Sabab geus teu bisa dihalangan deui najan dewa paribasana. Nyawa ilaing duaan dina peuting ieu bakal paragat ku leungeun dewek sia. Najan dina kayaan nyandang tatu di jero anu berat tureuh teu bisa hudang lantaran tanaga geus sudah. Tapi si Omot Awel alias si Konceleng jeung si Bogel masih kene bisa cumarita negerakeun sikepna anu teu ngarasa rempan ning hareupan ajal. Si Omot Awel alias si Konceleng neuteub seukeut ka Barjaya bari terus nyarita. Rek kudu loba carita Barjaya. Jadi kula duaan malam make kudu sieun di hareupan ajal anu bakal tumiba.
Sabab sakaweh jalma bakal aja moal aya nu megar. Dan cara nabe anu beda-beda deh. Dan kerdiri kula lebih suka jeung sugema jawab aja bari tetep napak dina jalan anu lempeng. Ya cara adhika usung esang nasi garang larang ya. Si Bogel milu mairan caritaan. Barjaya gunakan kekuatan andika pikeun merenang jiwa kula. Ya si Bogel mau make putus sieun harupan datangna ajal. Sanajan baris ngajampana jadi pugang taya bayakna jeung tibatan hirup seperti andika ukur bisa ngabdi kana kajahatan. Ngadenge caritaan si Omot Awel jeung si Bogel seperti kitu teh. Barjaya ngalengak seuri bari terus nyarita deui. Ilaing duaan reknya capek naon bae pek teh teuing. Sabab eta kasempetan ilaing anu paling akhir. Sabab dina poe isukan mah geus moal aya deui ngaran ilaing duaan. Ukur ngan tinggal kadisebutan unggul. Ngan sameme ku dewek dibinasa. Dewek aya kapanasaran. Dewek aya ngabuktikeun saha si laing duaan anu sabenerna. Batak eta tergos si laing duaan ku dewek ayeuna bakal dibuka pikeun nganyahoankeun saha si laing duaan sabenerna. Barjaya memang ngarasa penasaran. Manehna aya ngayakinkeun heula saha sabenerna si Omot Awel jeung si Bogel anu salila ieu henteu weleh jadi gangguan pikeun dirina. Tergos kain bodas si Omot Awel jeung tergos kain hideung anu dipake ku si Bogel dibuka ku Barjaya. Kaget anu lain di kieuna Barjaya dina waktu harita. Sabab si Bogel teh tetela Wisrawa geuningan. Hah? Ke. Jadi ilaing anu ngakukeun si Bogel teh Wisrawa. Hebat maneh. Bener-bener luar biasa Wisrawa. Sakabeh jalma geus jangka maneh ukur tinggal ngaran. Tapi tetela hirup keneh geuningan. Tapi penting ieu mah maneh bakal bener-bener ajal binasa Wisrawa. Hari si laing saha sabenerna Omot. Dewek kakarak ieu panggih jeung maneh mah euy. Pokona mah si laing duaan bakal paeh bareng dina peuting ieu. Geus moal aya anu bisa nulungan sia. Nu leuwih kaget deui masih konceleng sabab teu nyangka sacongo buuk oge lamun anu ngaran si Bogel teh tetela Wisrawa anu masih keneh aya di kieuna. Si konceleng alias si Omot Awel neuteub seukeut ka Barjaya bari terus nyarita. Da kudu loba carita Barjaya. Gancang laksanakeun karep jeung pamaksudan anjeun. Aja di jalan kebenaran keur kuring leuwih mulya. Wisrawa oge sarua milu mairan caritaan. Geus teu kudu loba carita Barjaya. Sanajan ajal dina waktu ayeuna taya bayana. Keur sikep jeung pamadegan jalma nu rek merangan kajahatan. Kejadian saperti kieu kudu ditarimakeun. Anu jelas moal risih ku soal pati. Memeh dewek maragatkeun nyawa maneh duaan. Leuwih ti heula aya rahasia penting anu bakal dijelaskeun ka maneh Wisrawa. Supaya maneh paeh teu panasaran. Anu saterusna ngajung jurigan ka dewek he. Arah ilaing ajal binasa dina kaayaan lugina. Sabab geus nyaho rahasia anu sabenerna nu tumali jeung kaayaan si Rahmi jeung guru si laing si Mbah Lalana. Barjaya saterusna ngabuka rahasia pribadina mangsa dirina geus mitenah Wisrawa anu akhirna Wisrawa anu ka bagian getahna. Padahal Barjaya anu boga kalakuanana. Sababaraha kali tindakan Barjaya anu dilakukeun ka Wisrawa dina mangsana ngalakukeun reka carita jeung tipu dayana dijelaskeun dina waktu harita. Barjaya oge nyaritakeun kumaha manehna nelasan Mbah Lalana. Ugu be Wisrawa jeung si konceleng kaget anu lain di kieu. Sedihna langsa anu taya babandinganana sabab salila ieu Mbah Lalana lain dianggap saukur jadi guru wungkul, tapi geus dianggap bapa pituin ku Wisrawa teh. Ningali Wisrawa jeung si Omot Awel alias si konceleng ngahulang ngaraga meneng Barjaya neruskeun deui caritaanana. Jadi maneh Wisrawa geus moal panasaran ayeuna mah.
Sabab geus dibejakeun ku dewek keunaan rahasia anu kudu dikanyahoankeun ku ilaing. Memeh paragat nyawa ninggalkeun ieu alam pawenangan. Si Konceleng alias si Omot Awel netep seukeut ka Barjaya bari terus nyarita. Detela gedingan anu geus merga sambah lalana jeung ngaruksak kahirupan Jang Wisrawate. Maneh Barjaya, anjeun bener-bener kejem Barjaya. Teu boga perasaan lasan anu jadi guru. Padahal naon untungna keur diri anjeun oge ngaruksak kahirupan jeung kabagjaan jalma nu sejen. Wah, dan laing mah Barjaya. Aduh, Winarsi, Mbah Lalana, pamajikan jeung kuru-kuring anu geus dianggap Bapak Pituin geus jadi korban tindakan jalma nu sarakah. Tur anggang tirasa kaheman ka sasama. Anjeun memang setan nu ngajirim jadi manusia Barjaya. Barjaya banget ngerasa suka jeung sugema anu lain di kieuna hatena. Sabab Wisrawa jeung si Omot Awel alias si Konceleng bakal ajal binasa ku leungeunna. Gunakeun tenggelanana anu ngandung kekuatan tenaga sakti tina ilmu Aji Hastabraja. Kana sirah Wisrawa jeung si Omot Awel alias si Konceleng anu geus bisa dipastikeun sirah duanana bakal bencar sapisan ajal harita keneh. Ilaing dua anak nama leuwih hade geura sambat indung anu ngandung jeung bapa anu ngayuga. Tarimakeun nasib anu tumiba dina waktu ayeuna. Sabab memang geus kieu kuduna lalakon hirup anu karanapan ku ilaing duaan dina waktu ayeuna. Tenggelan dewek anu ngandung tenaga sakti tina ilmu Aji Hastabraja sakali nenggel cukup keur ngabencarkeun sirah maneh duaan. Memeh Barjaya ngalakukeun tindakanana harita aya jirim jalma anu make baju sing sarawa hideung saperti halna si Boger. Ngan ieu mah pangawakanana leuwih begang. Jorelat, jelang, sebrut, sep. Jirim anu ngajorelat gerakanana bener-bener cepet kacida. Waktu Ki Bajuri jeung Mayang Sakti diusap beungeutna ku dampaleungeun eta jalma estu geus teu bisa disingkahan deui ku dirina. Antukna Ki Bajuri jeung Mayang Sakti lir upama nu digarakeun ku kekuatan gaib harita ngalengkahkeun sukuna datang nyamperkeun ka lebah Barjaya. Waktu Barjaya ngareret ka lebah Ki Bajuri jeung Mayang Sakti ngaranjug kaget anu lain di kieuna jeung teu ngarti sabab Ki Bajuri jeung Mayang Sakti katingalina teh bet jadi Wisrawa jeung si Omot Awel alias si Konceleng. Dina kayaan masih bingung Barjaya terus tumanya. Saya andika saha Wisrawa jeung maneh Omot geuningan. Kunaon ieu teh jadi dua kieu ieu teh? Coba jelaskan saha diri andika. Gancang sia jawab. Ki Bajuri jeung Mayang Sakti lir upama anu kapangaruhan ku kekuatan gaib. Harita mere jawaban ngakukeun Wisrawa jeung si Omot Awel anu asli. Anu bakal ditindak ku Barjaya mah kabilang mamalihan atawa palsu. Ki Bajuri anu katingalina jadi Wisrawa ekeh seuri bari terus nyarita deui. Kumaha atuh panon teh bet salah panenjo Barjaya. Geus nyaho eta mah Wisrawa jeung si Omot anu palsu bet kalah karek ditindak. Ieu kula Wisrawa anu asli mah. Mayang Sakti anu katingalina jadi si Omot Awel alias si Konceleng harita milu mairan caritaan. Anjeun geus dilinglungkeun Barjaya. Geus nyaho rek ditindak teh si Omot palsu. Ya kuring si Omot Awel anu asli mah. Aneh bet bisa kasamaran gitu geuningan andika teh Barjaya. Barjaya ngabagikeun paneteupna ka Ki Bajuri jeung Mayang Sakti anu katingalina ku manehna mah Wisrawa jeung si Omot Awel. Bari jeung bingung Barjaya terus nyarita. Anu bener sia ngomong teh. Tapi manya dewek nepikeun kasamaran sagala rupa. Teu percaya. Tapi nya deui ieu teh. Dina kaayaan Barjaya keur bingung saperti kitu, jirim anu anyar datang teh terus ngahudangkeun Wisrawa jeung si Konceleng anu ngabebengkah. Geus kitu terus ngajakan Hambali jeung Injani pikeun indit ninggalkeun eta patempatan.
Tindakan anu dilakukan ku jirim anu make baju sing sarua hideung teh cepet kacida. Nepikeun ka henteu kapalire ku Barjaya anu keur kebek ku kabingung lantaran Ki Bajuri katingali jadi Wisrawa, sedengkeun Mayang Sakti katingali jadi si Konsleng. Tur duanana ngaku salaku jalma anu asli. Kangaranan kudu Ijen Jajaten yang harapan dua lawan sekaligus. Keur Barjaya memang teu kauntup. Anu mata harita terus nyarita nangtang Ijen Jajaten maju saurang-saurang. Wisrawa dewek jadi penasaran. Coba-coba orang Ijen Jajaten. Tapi kudu sacara nyatria. Urang Ijen saurang-saurang sia. Ulah maju babarengan. Lamun hayang disebut satria. Coba andika heula anu maju Wisrawa. Ulah maju bareng jeung si Omot. Urang tangtukeun saha anu leuwih punjul elmuna. Mayang Sakti anu katingali jadi si Konsleng alias si Omot Awel kerung banget teu ngarti kana caritaan Barjaya. Bari jeung bingung Mayang Sakti terus tumanya. Wargi Dahlia waktosna geuningan parantos teu nya kapan kedah dipungkas dewa ieu serial si Konsleng dinten ieu insyaallah enjing urang lajengkeun deui kumaha salajengna nasib si Omot Awel sareng Wisrawa Injani sareng Hambali nu aya nu nyanak di eta patempatan insyaallah urang guar sagedik-sagedik atuh sim kuring anu mancan tugas Pendeden Mary sejamit menuramit mungkur kasadaina wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia punggah gogo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konsleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.